dulur nu di lembur kadaria urang ngumpul seserian oge barayan nu di kota ayo urang ngariung bari hiburan. Teu ngopi maneh Bla? Wala Ces, urang sebel ripuh kana ieu. Oh, geus bre. Wis, Ces. Eureunnan udud teh oy, sing nyaah kana kasehatan, sing nyaah awak. Oh, kana kesehatan. Anu teu udud oge teh batuk geuning. Yang mending keneh urang we. Aya alasan batuk oge udud. Urang mah. Oh, harisiknya. Tapi kan lebar oi, duit jeung meuli udud teh mun dikumpulkeun mah diceng-celengankeun. Tah, da umur teh ya, baki lila teh baki kolot, baki ripuh awak teh CS. Jadi mun urang neundeun mira euy, pan lumayan jeung masa depan, jeung bakal kolot. Tapi heueuh alus. Benar alus si Cas Bla ieu. Benar Bla. Jadi aing kudu eureun ayeuna mah udud euy. Tah, gitu, satuju urang mah. Jadi jatah udud 20.000 teh diceng-celengankeun nya Bla nya. Nya. Jadi orang masak kolot teh aya. Urang teh teuneunan. Ai si laing eta udud geuning Cas Bla. Ka urang we nyaram maneh mah. Weh, baru si CS. Papan eta CS. Urang teh pusing. Duit teh geus digunduk-gunduk, diceng-celengankeun. Dor teh euy. Kahuruan. Imahna teh atuh ceng-celengan ge beak jeung duit-duitna. Stres urang teh ah. Daripada pusing mending udud. Digunduk-gunduk ke beunghar moal udud henteu. Mending udud ah. Jelema rempag anjir. Anyakal didengekeun anjir. Soak sia mah. Urang senang gembira pohongkeun kasusah meh kecil leupeung hingga si Cas Bla. Di tahun 2022 kamari mah Bla urang mengalami penurunan urang usaha Udah di dinya mah tengah gugu omongan urang CS. Di baheula lagi urang sok ngomongan. Arek usaha mah nyadap kalapa, nyadap kawung. Naik terus. please Bla, lain masalah naik turun tangkal sih teh, omset penghasilan orang menurun. Ampun maneh mah anjir serempak deui wae anjir sih ya ampun. Emang penghasilan per bulan sabaraha dik? Ngan 2 juta Bla. Sok bayangkeun kumaneh. Mahikana naon wayah kiwari 2 juta ampun. Bari aja kotor eta teh. Bingung eta. Tong bingung. Bos we di dieu tinggal fokus usaha, konsentrasi. Keun soal penghasilan kotor mah. Urang ya di gerohan pun perlu diseseuh. Ya ampun Gusti. Ya Allah, please ya Allah. Nah, tuh pembaturan abdi teh kieu-kieu teh ya Allah. Itu Ampun Gusti. di bank berangkeun seri ulah jadi pikiran tong sedih. Cerik Cas Bla. Aing cerik ningali. Ya, cerik seteu teh cerik lain cerik Cas Bla. Cerik. Ya Allah. Urang senang jarum bira pohongkeun kasusah meh kecil leupeung hingga si Cas Bla. Bla mana apal Bla ayeuna keur viral ngaran daerah Pacir Hencai cenah. Lain pasir heuncai CS. Naon eta? Oh ya ge pasir heuncai. Tong kudu dijentrekeun. Maksudna mah eta urang oge. Teu kudu dijentrekeun. Di si loba budak leutik nu nonton itu. Maksudna mah eta Bla.
Nigarilanya ini ngaran iya gitu anjir, ngaran daerah. Tapi penasaran orang belah ya yang ulin kayak itu. Deket ya dia belah. Deket, Ces. Paling nggak 30 menit. Tah. Ciri itu dia juga. Karena motor tuh teh. Deket atuh ulin ya kayak itu. Anjir penasaran euy. Setengah jam masa kedeung atuh kayaknya mah. Lila-lila teuing setengah jam, 30 menit, Ces. Setengah jam teh 30 menit lah. Ai didinya. Ya beda tuh. 30 menit. Setengah jam, menit jeung jam beda, Ces. Please sebelah sarua seteh pangerakeun teuing seteh. Tuh 30 menit tah nepikeun ka dieu 30 menit teh tah di dieu nepikeun ka dieu sarua setengah jam sarua belah sarua Beda ah. Astagfirullah si ieu Menit jeung jam sarua beda, Ces. Masing tanyakeun ka sasaha ge. lah kumaha maneh we anjir pokona mah anteur urang yuk ka itu yuk anteur aing penasaran belah Embung ah. Maluur. Bayang, coba bununa mun CS. Caprakna sih bro. Antar penasaran. Sia mau ngacaprak ngomong. Hei dulur-dulur kamonesan, kadarieu urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisi cenah cek batur jelema edan. Dulur nu di lembur kadarieu urang ngumpul seserian, oge parayan nu di kota ayo urang ngariung bari hiburan. Pedalnya ayo nama ngopi lagi di kedai tinggali tatakan lagi make talenan anjir karena lagi redangnya iya teh si cas beladai gitu teh mah orang teu biasa ngopi di kedai biasa lagi di warungnya dia mah kan gua mah saya mah hayang di kedai cenah bosen tang ngajak we ka dieu kedaeun suasana gitu alam we pokona mah ieu ngan ieu teh pales euy udud tinggalin atak ayeuna keur ngadagoan si cas belah ieu keur meuli udud ngan nepikeun kaki wari campleng teu balik-balik bakat sia teh omongeun geus sajam setengah can mantau gede wae ka dieu ampun warung padahal deukeut jauh dah lu ai maneh ti mana belah ti mana maneh warung sakitu deukeut anjir kopi geus terebeak ieu aing mah Eta pan, Ces. Urang mah karunya euy. Aya ibu-ibu leungit duit, watir. Ya terus mana ngiluan neangannya? Wah, hanteu urang mah cicing we. Nyerek naon atuh lila-lila ai teu mantuan mah belah. Mandi ududna. Kan tepuak ing hayang udud. Ai maneh. Terus naon atuh dieu teh ngajajantang we nya maneh. Bantuan ibu-ibu karunya sia teh. Mana eta, Ces? Urang teh ngadagoan batur bubar euy. Ya terus? Pan lumayan, Ces tuh. Lumayan naon ai maneh eta? Yos lah, jeung di dinya tah. Ieu duit naon ieu? Kan urang mere duit lagi pas belah. Iris CS bodoh-bodoh teuing. Kan keur batur pahibut neangan teh kurang duitna ditincak, Ces. Astagfirullah. Kan lumayan ieu. Si ieu. Please belah. Ampun, buat ting ibu-ibu teh duit na tinggal sakitu deui. Balikeun belah, balikeun aing mung. Ya bung Ces ya. Mung aing mah. Duit haram anjir. Balikeun nya kudu. Balikeun itu karunya anjir ibu-ibu. Cas belah. Gusti.
Balikin belah. Geus ces mesti balikeun. Nya, yo lah mesti balikeun ya. Balikin kanu bogana cas belah. Ampun anjir. Maneh. Lain dibalikin kieu duitna lain. Dibalikin kanu bogana. Kanu bogana sia teh. Ampun maneh mah aing umum dosa anjir. Urang senang garum birang, bohongkeun ka susah, meh kecil leupeung hingga si jasna. Belah orang teh butuh iya belah butuh awi tamiang geuningan apal tuh. Anu bukuna pararanjang nih. Rek ieun sumpit urang. Di mananya euy ngalananya? Oh, CS. Apal urang tah di dinya tah deukeut aya di kebon Kioding. Aya di didinya. Wah, loba paranjang bukuna ge CS. Oh, tanu kitu urang butuh teh euy. Tapi euy goreng eta teh. Goreng kunaon emang nih? Pulpenan. Urang buasa harita ge yo ngajaran ditilasan hiji-hiji nepi ka beak. Sapotong-potong acan eta pulpen euy, ampun. Please belah. Barina saha anjir anu neangan pulpen? Awi, aing neangan oge awi. Bambu. Lain berarti eta awi, aya bukuan, lain berarti aya pulpenan cas belah. Ampun maneh mah rempag-rempag teuing sirah. Si ieu kunaon nya? CS, geus we atuh, ayeuna mah solusi nu alus mah. Tah, ka toko eta we. Loba di dia buku, pulpen ge pasti loba CS. Caprak si waduk. Urang senang garum birang, bohongkeun ka susah, meh kecil leupeung hingga si jasna. Blak tambah kesal tatarucingan tuh blak. Ayo ah. Boga maneh tarucinganna. Loba CS, sagudang urang teh tarucingan mah. Oh, aing dijawab, aing pasti bisa. Nah, Yakin dia bisa. oh, coba naon? Yo. Sato naon anu hebat CS. Singa, Lain. burung gagak Lain oge CS. di laut atau di darat itu teh? Di darat. Di darat. Orangutan. Lain, aya nu leuwih hebat keneh. Gajah. Lain oge CS, sanajan gajah badag. Tapi eta mah leuwih hebat lebatan gajah. Naon atunya euy? Harimau. Homo harimau. Lain. Naon? Taluk lah. Taluk. Oh, naon? Yo. Sato nu panghebatna di dunia ieu ye CS. Undur-undur. Unur-unur. Nah, atuh. Nah, Sok undur-undur mah CS. Sanajan nu kaca sepion ayeuna. Lamun mundur, sugan nabrak, sugan kagurubag. Masing gajah badag gitu ge sok sina mundur. Pasti ka Baradug CS. Di mana aya undur-undur make tukang parkir kan eueuh lancar sorangan ge. Pan hebat eta, luar biasa CS. sia. Urang senang garum birang, bohongkeun ka susah, meh kecil leupeung hingga si jasna. Hei dulur-dulur kamonesan, kadari ieu urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisi cenah cek batur jelema edan. Iha.